jeung sonten nyuguhkeun informasi ki Sunda keur balaria. Disarengan ku simkuring Puntinda Siti Yasmin, pamirsa simkuring baris nyarengan pamirsa salami 3 menit kapayun. Dina acara ujian praktek bahasa Sunda edisi Salasa kaping 23 Februari 2021. Di dia simkuring bade ngadugikeun warta anu judulna Pangandaran. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandelkeun pikeun ngabayuan kulawargana. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tuka kiwari teu saeutik anu ngahaja nyiar kasab ti balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabundereuna. Tapi oge henteu saeutik anu jual ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis, jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna. Urang warga Garut anu geus 18 taun dagang bakso cuangki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang balantikna teh. Buktina ayeuna dina sapoe Ude bisa bati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sejena nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeuten atawa organisasina. Eta teh sangka nu dagang tertib jeung aya anu ngurus mun pareng aya pasualan. Edami Sunda TV. Sakitu wae anu didugikeun ku simkuring. Hapunten bilih aya kelapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.